Praktek kedanau ngagaduhan lain. Jadi mana-mana terus ngagaduhan ilmu mah teos ka mana-mana oge insyaallah bakal ngagaduhan naon. Nah, kamanya lamun ternyata ayeuna gitu ayeuna pergaulan di kota-kota masyaallah gitunya lamun urang teu ngagaduhan ilmu kalau putra urang kumaha akibatkeuna gitu. Umawi kalintang pisan ayeuna tah beruntungna nya urang masih biasa melaksanakan tolabul ilmi. Gitu masalah tolabul ilmi. Benten jeung urang nah barudak santri, teh budak santri mah kadang-kadang nganggo naon? Nganggo kitab, nganggo ayeuna kalam. Ari ayeuna dina pangaosan saminggu sakali kadang-kadang gitunya disebatna oge gitu namina. Jadi ku jalan disimai, ku jalan dikupi, gitu nya. Tapi kadang-kadang ku ayeuna jalan disimai oge, kadang-kadang eta teh kaseuseuranan gitu, toko api ditaroskeun, gitu. Sing ari-ari anu tadi dicarioskeun teh naon hasilna? Allah buka teuing, bukan tangkep mah tadi tes nangis. Mimitina assalamualaikum gitu nya tak terakhir nah waalaikumsalam gitu nah tapi kadang-kadang teu sami sadayana gitu nya teu sami sadayana gitu nu penting ayeuna urang ngalaksanakeun thalabul ilmi teh nyaeta ngagaduhan paniatanna leuwih iwal ti naon nyaeta naon tujuanana sejak li izalatul tapi li izalatil jahli sejak naon ngilangkeun kabodohan sabab lamun ayeuna ternyata urang hirup di alam dunia dan terjalmi anu bodoh tidak bisa rugi tidak bisa rugi ku bodoh-bodoh aja lemah kadang-kadang gitu dibawa bisnis lain naon lain hasil tapi kalah rugi jeung rugi deui gitu ayeuna karena sagala rupa teh gitu teu rugi we bisa bodoh tapi lamun geus aya pengertian gitunya sakedik oge aya pengertian mah insyaallah gitu ieu mah leutik